lamun orang sering manggihan urang kula nyaritakeun guru-guru kula bae nu di Banjar anu di Garut masyaallah maot leuleus gugu almarhum abah mak lain keur nyaritakeun eta atuh dibukaan ku sorangan pan pula keur di jero bukaan tetep nunjuk Allah masyaallah karim bukan sorangan impusanana teh Allah entak pas maotna nunjuk angka hiji tanggal hiji kemudian bulan hiji tahun 2000 hiji kabeh maot teh terus leuleus awakna teh leuleus guru kula di Garut ajengan oha masyaallah teu meunang pamajikan ge kena kaluar kula mantos mandian terus ngawuduan terus rebahan ge langsung zikir Allah ulah aya awewe cek jeung ulah aya nu kitu non tatangga-tatangga nu tara ibadah di luar bae ulama kebetulan tos mandian ngawuduan naik ka luhur eta jelas jasa beusi aya nu salam beusi nu salam mana eta ulah dijawab mama bae nu ngajawab berarti sering aya nu salam panai haji pedi lain salam beusi aya anu ngabeuh kendang antep Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala dah ieu carita palak hiji syahrul syar'i ru'yat dua syahrul hakiki itima panjang mun kurang dicaritakeun eta mah sulam durus palak dan lain-lain sebagainya loba kita palak kaji geus kurang nah kemudian syahrul istilahi ieu kudu nyaho tahun kabisa engke dihijikeun jeung kabis jeung basitoh ieu mah ngaranna syahrul istilahi. Nah iya kan ayat 3 geus jelas tah urang kudu belajar Islam teh kudu belajar ulah nuturkeun hitungan-hitungan kafir urang dilojokeun ku hitungan kafir rumusna ge urang teu boga geus puguh bae urang bisa nyieun rumus sorangan sulamun ayeuna jan can pernah aya nu gagal setungtung can aya nu pernah gagal ulah sok caci maki awas ya lantaran lain jelema leutik teh jelema bahkan geus diabsohkeun geus disohehkeun terkutuk sih bahaya ulah sambarangan ngaran teu bisa urang nyalah-nyalahkeun we pake Islam satungtung urang kitu nyekelan teguh kana aturan Islam pake dah walaman teh ti kamari ge nu make happy meal pake ku sarari nyukom pake ku sia hayu pake geus pokona mah rumus aya nungguan heula cenah ti Amerika kumaha mun dilojokeun ku nyana da aing mah ieu bae Endi cenah ka kiai mah moal dituturkeun aing mah teh dituturkeun emang ka Allah. Di aing mah bisa ngaji. Oh sombong gitu. Jadi sombong ge ka sia aing mah. Ngaji eta tetep palak maksudna. Teu jak utang hitung sorangan aing mah bisa. Ye, aing mah dicarekan ku kolot aing baheula barang tas gaji dipapih baheula di Cipanas. Inget bae. Coba hitung. Itu dihitung salah gua. Carekan ku nya. Buat beakan gua dicarekan. Ngaji deui sia. Ngaji tadi tuh kamu budak aing hadane ge batur carekan engke sia kudu boga kayakinan jang sia ngaji deui kula ka Kubang ka juga Ki Izudin aduh kitu ngaji deui tah dirinya rada dinyakeun teu kaluar-luar kula kaluar teh dahar nginum bandi dahar nginum atuh teh mah kudu kaluar mah nya ngising di pondok ya alhamdulillah barang datang deh gade coba deh coba nyen nyen deh ya bener karak geus jang sia doang alhamdulillah geus eta tah kabelah dieu da loba neko-neko henteu aing mah geus titipan kolot geus asal di adi-adi bae adi-adi ge naranya ka kolot wa kaji gimana ieu ayo cenah ai adik kula mah nurut bae ka kula beureun pajar bener kulanya kumaha kaji bae ngarurut di dieu mah geus pokona mah ngilu nah akhirnya kan milu kabeh ka Gus Dur datang nanyakeun palak harita kudu dibejakeun mah lebaran nyana deuk ka Jombang biluk ka Indo ka dieu ka Cilongok deuk nanyakeun palak
panjang geus tah caritana dongengna. Nah ieu falak. Urang mah aya kene falak eta pake. Adapun secara umum negara kudu ru'yat. Asal sing bener aturan fikihna ru'yatna nu bener. Mantap. Cek kula delekeun ye. Mal bener kajian kumaha gaya negara. Lamun seperti ieu kembali gerage bakalna ka sulam. Bener bae. Kembali ke sulam deui. Aman deui. Sesuatu anu geus bagus, ulah sok dirobah-robah. Alhamdulillah kembali deui ka sulam. Hartina hitunganana kemudian ru'yat. Derajat akan jelas. Urang perbedaan dilojokeun ku kafir. Manya dek ibadah ka Allah dilojokeun ku kafir sarua jeung tadi. Yahudi bajak sokos kitu bae. Ya munggah haji teh ulah di bulan haji cek cenah geus bae asal panas bae. Nya mah demi keuntungan dunia. Nek nanaonan bulan ditambah 13 bikin jadi 14 lantaran tadi perhitungan syamsiah geus urang teh mun nyaritakeun bulan aya bulan komariah aya bulan syamsiah nah engkena aya syahrul syar'i aya syahrul hakiki aya syahrul istilahi ieu ayatna geus satu moal kaluar ti dinya mun Allah nyaritakeun inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah berarti di mimitianana iraha ieu Sidina Umar tampil Muharram Safar Mulud Sin Mulud dah sampailah dihitung Muharram harina sabaraha Safar harina sabaraha gitu Rabiul Awal Rabiul dan selanjutnya dihitung setahun ternyata 355 tafaut jeung syamsiah lamun nu ngitung 160 berarti 5 hari per tahun kali 100 tahun sabaraha lamun ngitung 300 gitu asli nama baheula mah 365 berarti tafawutna 10 hari kali 1 abad sabaraha nah seperti etalah timbulah ke aya kabisah maka jadilah ke bulan istilahi di Indonesia mah ambalayang ke aya bulan Jawa hitunganana ge urang mah abajadun hawazun hatayun kalamanun sapasun dos sampai dozogun di Jawa mah lain batas saja haho batas saja haho naon karah itu kan Jawa teh tuh aing ge Jawa aing ngadegewan sia berarti siap bid'ah tah tah cara kada teu sawah anakna cilaka haji pedi ka bawa-bawa aduh Gusti tuh terus hitungan Jawa nu lain deui kan diaji kula ngaji insyaallah hitungan Jawa berikut pabidahan-pabidahanana ya hitungan Jawa hitungan ieu hitungan diaji di mana letak salahna sih hayang nyaho salahna diaji ieu letak salahna padahal diulah ku guru mana we ulah ngan hayang nyaho coba ieu letak salahna kumaha letak salah terus diaji oh mantap kula mah lamun jadi dukun bisa jadi haji kabeh wali tilok dibuka-buka tak kitab palak dan Jawana segala tetebakan segala naon guys ai dibeuleman teu antepkeun behelanan ieu ayatna sababaraha ayat suci Al-Qur'anul Karim nu ngajelaskeun tentang hisab dhaif ketika orang nyaritakeun syar'i tapi ketika orang nyaritakeun hakiki atuh da kumaha urang nungguan ru'yat teh tanggal ira timbulna atuh kudu dijieun ku urang set bulan hijriyah nah ieu bulan istilahiyah oh waktu ge aya gorbiyah ke aya kitu sampai aya gorbiyah kitu kulon aya syarqiyah nyeun waktu urang lamun bulan puasa kudu syarqiyah hiji gorbiyah hiji kabeh ngeunah jeung istiwa hiji jelas kan di tilu boga waktu teh gorbiyah istiwa jeung syarqiyah abeh ngeunah jelas ieu inna iddatasy syuhur indallah tuh 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum tina bulan 12 teh aya bulan anu istimewa bulan nu istimewana teh opat arba'atun hurum yana disucikeun hiji Zulqaidah Hapit 2 Zulhijjah bulan haji
tilul Muharram bulan Muharram 4 Rajab ieu nu 4 ieu lain sambaran zalikan dinul qayyim ieu anu 4 tina nu 12 anu dimuliakeun ku Gusti Allah atuh bisa kaseluruhanana orenganana dinul qayyim agama anu lurus ya ne hitungan anu lurus din di mana hisab hitungan anu lurus satahun 12 bulan ulah 13 dimimitian ku bulan Muharram di antara nu 12 aya 4 bulan anu istimewa kunaon emang eta nu mantak diistimewakeun teh balukarna fala tazlimu fihinna anfusakum ulah rek nganiaya arajan kabeh dina bulan tersebut nu 4 kana diri maraneh kabeh yane ulah ngalaksanakeun maksiat lantaran dina 4 bulan eta mangalaksanakeun maksiat teh azamu wizron pohara dosana kitu keneh mun urang ngalaksanakeun ibadah dina 4 eta pohara berarti di syariat ya di syariat ya klasifikasi sebab lon poe kepalana Jumat al-Jumat sayyidul ayyam syariat bulan dina sataun paling hebat Ramadan cek Kangjeng Nabi mun di antara nu 12 keur carita Gusti Allah nyaritakeun istimewa 4 berarti kan aya kelas di syariat mah kos kitu di sana waktu lain-lain kan waktu teh lain-lain urang lamun dina poe Jumat sakitu hebatna ge aya waktu anu istimewa nu di mana urang ngadoa moal diengkekeun ku Gusti Allah iraha eta ceuk sakaol antara 2 khutbah begitu khatib diuk tah keur diuk eta waktu ijabah gegerang ya Allah ya Rabb Gusti abdi bere nyandung Gusti doh sia mah seri doana teu puguh cek eta teh masih apa eta mah contoh doang ulah karari itu mah contoh teh mah atuh dek dagang dek naon eta di dinya teh cek sakaol mah antara azan jeung qomat cek sakaol mah antara qomat jeung takbir etalah kesulitan maksudnya lain kesulitan supaya orang nyongsrong sakumaha Lailatul Qadar tadi dijelaskan abe urang unggal penting teh ngintip Lailatul Qadar berarti kan aya keistimewaan tah dina naon gitu ngan Ramadan aya Lailatul Qadar Allah dina syariat ngautamakeun waktu ngautamakeun hari ngautamakeun bulan ngautamakeun tahun syariat pokos kitu bae ketika orang naik karena toriko eueuh nu kos kitu urang dek suluk ka Allah make jalan khusus syariat eueuh lain eueuh kuna akur poe naon bae ge akur waktu jam sabaraha bae ge ulah aya klasifikasi berarti kan urang teh lamun aya klasifikasi ka bawa ku eta ka isigol ku eta moal jadi ulah luak li ieu kapan dina toriko mah hiji bae Allah ulah ngaluak liek ieu ka langit ka bumi ka dunia ka makhluk ka nafsu ka setan ulah sebab etalah anu ngaganggu ka urang hiji bae geus Allah ulah luak liek dina thariqah mah hiji bae mantep carang nu bisa sebab naon teu ngadeukeutan guru teu ngahadam ka guru mal bisa thariqah mah lain wirid sanajan di wirid datang kampung budak nya teh mal bisa tetep bae kudu aya instruksi ti guru sebab naon nafsu urang teh lain wirid kadang-kadang urang wiridan teh ku nafsu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah nafsu urang padahal urang lamun jeung guru mah kadang-kadang urang kan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah cak guru ulah zikir mendingan ngarokok urang kan berpikir masa sih zikir ka ngarokok ulah ngarokok bae sia ngarokok nyana kan bingung aing lah zikir ulah horenganan zikirna ku nafsu mendingan ngarokok puguh-puguh ngeleput eta hese na tarikat bahkan kos kitu hese na tariqah mah siga bagus padahal teu siga bagus pan urang make udang-udang make jubah saat nyalateun sholli Allahu akbar bareng hayang sholawat
Geus naon coba eta nanaonan teh kos kitu eta. Emang teu kabaca kitu ku aing udang-udang sia. Udah sok nyelek ka dia atuh biasa bae. Syariat teh kos kitu bae. Ngan teu kudu kumahakeun emang datang ka syariat bae. Ngan salilana kos kitu bae. Siga nyaan rek ka Allah horeganan dunia keneh bae. Di tarikah teu ngadeukeutan guru moal bisa kajian kumaha sebab teu Noel. Noel siga nya bae urang teh. Siga nya la ilaha illallah na tengah penting la ilaha illallah la ilaha illallah doa eta keneh sok la ilaha illallah horeganan di jero nama ira yang jadi wali. Atuh kunaon hayang jadi wali teu pada goblok. Hese tuh mantak dibimbing ku guru ulah hayang nanaon hiji bae ridho Allah. Tuh kan kebelah dituna mah kebelah dituna cara eta teh ya cara marufil qurki kadatangan muridna hayang suluk ulalah henteu kudu mah suluk bae boga santri boga tinggalkeun santri si sakieu tinggalkeun make jihkeun emang geus mah mendingan magahan santri bae henteu kudu mah suluk tinggalkeun santri mantak dititah ditinggalkeun berarti kan nyana ngalep untung di santri mun cacak-cacak nyana magahan santri teu ngalep untung di santri atuh moal dititah ditinggalkeun nu mantak dititah ditinggalkeun nyana teh ya ngaharepkeun pamere di santrina atuh rek naonan mah magahan ngaji kos kitu ojol jeung pamere santri ci atuh engke ganjaran mah ti Allah ulah ojolan ti santri ieu mah santri geus kebal sia teu balik-baliknya geus 3 bulan balik atuh sia emang kunaon atuh teh sasalaman jeung aing ih budak balik atuh bebeja ka kolot bebeja ka kolot balik bila perlu ngal minggu sia balik eta kiai teu bener teu bener eta kiai cek toriko syariat mah enggak baik make administrasi heg bae eta mah syariat mah kos kitu tapi cek toriko mah teu bisa bersihan nah eren tinggalkeun santri mangga baju jubah ganti make baju anu jumplang campling mangga kongkoyangan ieu tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu ku batok mangga cekal ya itu ayo ke pasar sia ini coret-coret mangga nurut jasa kan gumta bayangna tah nurut ka guru store sia ka dieu gitu wali bapak sih teh store ayo ka dieu store menang sabaraha sia menang sakieu tah bikin kabeh ka guru menta deh menta deh store deh itu maksudnya mual ge jadi mursyid atuh lamun masih kana resep kana dunia okosna resep kana dunia tenden Aisyah ieu menta-menta maksudna emang menta-menta apa lain henteu abdi mah eta nu mere bae sabodo kumaha Gusti Allah men matak dibikeun kabeh ka mama kakarak lulus lamun kitu mah Aisyah eta menta-menta emang maksud atuh lamun teu kitu mah tuh kumaha dahar balik sia balik bandingkan dagang sia kos kitu mah ye tak eta hese ngalepengkeun atuh nah ulah luak lieur hiji Allah urang mah pan ieu masyaallah jadi kiai teh aya kandidat caleg mulai asana ieu asal aya nu sugih asana ieu aduh hasan tuh jelema di syariat mah kos kitu bae mere ngalemna teu kira-kira teu mere ngomongkeun teu kira-kira sugih ku sugih da si jelema ini lain luar biasa malah beresna nu mantak silaturahmi ka ahli syariat cangkeul hate jeung panas coba ke ahli thariqah komo ka ahli hakikat tis paling nasihat-nasihatnya rekanan urusan batin tis bamnaon dibere teu dibere nya nama biasa bae bahkan di palingan aya nu sok malingan age masalah atuh sering leungit kue atuh di kanaon kue buah segala leungit masyaallah geus nyaho ieu pamalingan age eta ieu tuh ya teh beda aja tadi kok nah gan ulah sambarangan kudu aya nu ngabimbing guru mursyid ngelempeng ka Allah teh kumaha. Nah iya ulah aya unsur-unsur hayang bisa salamanan bae berarti kan boga rasa aing mulia enggeus boh urang lamun diondang bae mama mah gelas dan gede
Segede ember mun aya mah. Aya hayang dihormat. Ulah aya. Mentak beda. Ahli thariqah mah jeung nu leutik, jeung nu gede, jeung nini-nini, jeung budak biasa bae nyatu. Pandangan-pandangan nanaon. Jeung pejabat, jeung rakyat biasa bae. Beda. Lamun ahli syariat mah, aya bupati bae. Wow, nempel di kikian mah. Ya Allah, ya Rabb. Urang lamun di syariat teh capek hirup, tapi lamun di tarekat tinggalkeun makhluk dunia fana rusak hiji bae menuju baqo kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Boga keyakinan ka Gusti Allah dak bakal berbeda kabeh segala rupa bakal berbeda sebab di dalam Allah sementara Allah nu nyekelan kendali. Nah, iker cerita ilmu hisab nu mantak para mualif teh diangkat jara diwali teh Imam Syafi'i kutub dina autad, Imam Hanafi kutub dina abdal, pohara jasa. Terus kabeh mazhabul arba'ah kutub. Kok kadina Tuhan Syabdul Qadir dan kutub di urang wali sanga kutub. Kuari ge kutub teh aya. Terus bae. Terus nyada banyahueun ka wali-wali nu araraya, jajaran hiji, jajaran dua, jajaran tilu. Sanajan urang ngaku wali, punyana ditempo di jajaran. Jeueuh. Itu budak ngaku-ngaku jadi wali-wali meureun teh mah. Aya ngaku-ngaku wali. Oh, ka dieu ka Abah, ka ieu ka Abah. Oh, ka Abah di deuleuh ku nya. Ieu mah wali-wali daya. Beda-beda. Jadi isi itu orang gampang jeung kutub ge isi sebab kanyahoan. Kunyana barisan-barisan anak kanyahoan. Nah, mujaba Uropa Asoib terus kabeh ituna embiti-embiti rijalul ghaib. Terus ditawari Abdal, Autad, Muhtar, Imam Mani kutub. Ya Allah, ya Rabb. Nah, Imam Syafi'i selamat Imam Syafi'i mah, tapi babaturan Imam Syafi'i mah bahkan dibunuh harita pada zaman Mansur. Kita nyaritakeun eta hungkul Quran qadim, Quran jadid, Quran hadis. Quran hadis pertahankeun ku Hisyam jadi qadim. Hadis qadim, seret sidang. Kita nyaritakeun Quran adalah meunang nyita ieu hadis qadim kalamullah. Subkeun ka penjara teh dibere dahar pae. Imam Syafi'i panggil Syafi'i Quran katakan Quran hadis. Sekian ya memang hadis benar. Imam Syafi'i menjago ya benar hadis benar ya betul ini adalah hadis. Aman balik. Wah tuh murid-murid kaget tanya Imam Syafi'i nyaritakeun Quran hadis. Sanu nyatakeun Quran hadis, kula mah ieu tah. Hadis. Jadi ngomong make tauriah ngaranna. Tah eta jelema gede mah kos kitu. Jadi bahasa ka dieu maksud ka ditu, itu tah. Eta tauriah nu kos kitu ngaranna tud alih amin 5. Nah, aya nu hasud bejaan ka Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngabejaan ka raja bahwa Imam Syafi'i nyana sebenarnya mah ngalojokeun tuan, nyana ngalojokeun tuan, iya horeng hadis teh. Coba panggil deh, panggil deh, sidang deh. Maksudnya supaya dibunuh, sebab pengaruh dunia kan Imam Syafi'i teh. Jelema lamun boga pengaruh loba atuh geus musuhna ge kan kiai deui. Atuh kiai kan nu ngalaporkeun, titah dibunuh bae. Urusanna eta kan titah ngahadiskeun Al-Qur'anul Karim. Nah, begitu disidang, coba katakan. Cek Imam Syafi'i, Masya Allah, kitab nu opat, Quran, Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Quran, kita hadis. Raja kieu bae raja ieu kumaha maksudna sagana. Coba sakali deui. Ieu eta. Zabur, Taurat, Injil, Quran, ieu nu opat hadis.
Oh bener atuh kitu mah balik. Jago Imam Syafi'i bataha. Atuh murid-muridna kabeh daratan emang mah ieu nu opat ieu hadi atuh ieu baramo sakieu teh. Atuh kiai mah tilok eleh mulai di Bandung teh baheula. Kita ngaharamkeun teh, kita ngahalalkeun arak. Atuh pan bisaan nya nama. Ieu mah kiai halal apa halal? Halal. Terkadangnya min haram. Manusia aja mah dibunuhan pan baheula. Nya nama halal. Naon teh halal. Haram atau halal? Halal. Jago. Kata ngaranna nya naon ngaranna gitu nyumput dinu cah. Gitu beunang gege. Minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Maka ulah sambarangan anjeun ngalaksanakeun maksiat dina bulan nu opat khususna umumna di bulan-bulan anu lain ulah sok nganiaya ka diri maneh ku perzaliman termasuk peperangan di bulan nu opat mah ulah sakumaha ente seneng negakeun agama di bulan nu opat mah larangan ulah perang. Hiji hapit, 2 haji, 3 Muharram, 4 Rajab pakelah dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang-orang musyrik aturannya nyerang ka urang, merangan ka urang, apakah urang kehalangan ku bulan? Teu bisa. Andai kata musyrikin nyerang ka urang di bulan-bulan nu disucikeun ku Gusti Allah, ulah cicing tetep bae berangkat. Wa qatilul musyrikin kafah, perangan ku anjeun kabeh jelema musyrik kabeh kulli syuhur seluruh bulan kama yuqatilunakum kafah sakumaha musyrikin merangan ka anjeun kabeh seluruh. Masya Allah ulah kedah-kedah ieu bulan teh teu menang perang diserang ku musyrikin teh urang cicibet teu bisa teras serang balik. Jadi kesimpulan nama mukmin teh muslimin teh kudu gagah sebenarnya mah ulah puluya peleye. Ya akibatna kos di negara urang kan we puluya peleye urang teh negakeun agama teh puluya peleye urang teh ieu teh akibatna dilindih kan ieu. Terus urang teh makin kahareup dilindih. Di zaman kamari kolot urang mah yeuh eueuh nu daekeun yo ke duit bank teh. Eueuh haram kabeh teh duit pelembungan teh mah. Kabelah dieuna kredit eueuh daekeun. Kuari mah ambale ka kiai-kiai boga sorup. Kiai ge boga. Aya nu datang ka kula nanyakeun dalilna. Kiai nanyakeun dalil di Sukabumi geus teu kudu dalilan. Ai beuki mantap ya. Geus. Atuh teu kudu dalilan di Fathul Muin sakitu jelasna. Maknya orang kudu mukakeun kitab ka kiai. Geus. Ternyata kiai-kiai anu ngahalalkeun kreditan nu sababaraha nu paeh bau maitna. Bau lain lalagaan maitna. Sabodo teh manusia. Lainna teu bau nu ngahalalkeun nu ngamenangkeun kreditan teh. Sok bau maitna. Urang lamun ngadange kidahlan mah maot nu wani mandian, nungguan abah di dieu. Ku sebab naon? Seungitna ku harajasa. Datang ka teu kuateun ngambe seungit ya. Abah datang ka depan, Masya Allah seungit. Ieu mah bau. Kiai bau, Masya Allah karim. Sabaraha kiai nu ngahalalkeun, nu ngamenangkeun kreditan bau maitna. Sok termasuk entes ya. Hayu sia, aing mah ngabejaan doang. Sabodo aya hayang bau los. Geus pugus ieu mah bentek jasa meureunana. Ya, eta tanda kana eta. Lamun orang sering manggihan urang kula jaritakeun guru-guru kula bae nu di Banjar anu di Garut masyaallah maot lilis bugu almarhum abah mak lain keur nyaritakeun eta atuh dibukaan ku sorangan pan kula keur di jero bukaan satet nunjuk Allah masyaallah kari
bukan sorangan impusanana Allah entak pas mautna nunjuk angka hiji tanggal hiji kemudian bulan hiji tahun 2000 hiji kabeh maot teh terus leuleus awakna teh leuleus guru kula di Garut ajengan oha Masya Allah teu meunang pamajikan ge kena keluar kula mantas mandian terus ngawuduan terus rebahan ge langsung zikir Allah ulah aya awewe cek jeung ulah aya nu kitu non tatangga-tatangga nu tara ibadah di luar bae ulah mah kabeneran tos mandian ngawuduan naik ka luhur eta jelas jasa geus aya nu salam geus nu salam mana eta ulah dijawab mama bae nu ngajawab berarti sering aya nu salam panai haji pedi lain salam geus aya anu ngabeuh kendang antep atau ya kau bina kendangnya nama itu salam assalamualaikum kade gitu nyana nu ngajawabna teu lila langsung dalam keadaan tas mandi boga wudu leuleus awak seungit Masya Allah da ieu nu ngamenang-menangkeun kreditan kasaksian moal bijakeun aya 3 geus da kiai bau Masya Allah kari nauzubillah min dzalika sabodo geus teu kudu didalilan teh geus teu kudu dan teh mah nafsuna ngadalilan teh ku nafsuna terus satungtung ngadalilan ku nafsuna malah eureun-eureunna wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin kayaokeun ku aranjeun kabesannyana Allah ma'al muttaqin eta babarengan jeung nu tarakwa bareng teh kumaha panjang urang nyaritakeun lumantak bahasana ge ma'al muttaqin urang lamun ngabahasakeun ma'a di ilmu nahwu al ma'u al khosyah ma'al ma al ma'u ma'al khosyah ma'a da eta bahasa ma'a teh di ilmu nahwu hiji besi babarengan aing babarengan jeung Allah di awak aing aya Allahan jadi Allah teh bersemayam di awak mah kafir sia ayo bahasa lagi maaf mantak lain gitu bahasa maaf mah kayak di waktu-waktu nanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin naon ieu teh bil auni wan nasri babarengan teh pitulungna babarengan teh nasrina mudah-mudahan orang kabehan dijadikan golongan muttaqin sehingga orang ditulungan ku Gusti Allah sehingga orang diraksa ku Gusti Allah sehingga orang terus baik